Barudak ayeuna urang ieu rek nyieun video nanti tentang makan-makan di leles. Sing nucan apa leles naon engke urang tembongkeun leles teh da tempat iyalah ngareunah gitu aya cai aya kolam aya sagala anginna sepoi-sepoi urang rek digaskeun ye. Enak urang keur persiapan tuh jeung barudak terus anu make topi sagalanya anu nakolan we suluh udah urang tugas mawa anyar karena orang keur persiapan ya. Gaskeun lah gaskeun, rungkatkeun. Yuk, angkot. Memang, angkot. Oh, centong kade. Dulu tuh. Tuh Masjid Al Mamur terus eta saung tah. Can anggeus saung teh barudak. Anggeus keunan. Besok aya awasan terima boga cangkur leung nya. Tapi kan wae lah yang uulinan gitu pengobat rasa stres. Ayolah, yuk, dan. Mang. Kang. Saya suasana di pekangan pondok kecil tuh, sawah unggul. Wah, rame pokoknya. Enak terusum panen tuh, geus mulai paranen, hari urang geus aya. Euy. Untuk paranen, ayo labuh euy. Ya orang rek ka sawah euy. Enak kieu nya. Kita minta sertifikat. Kenal lagi ya. Pamen ditinggal di dia mah ada parewanya sabab non sabab saeuna teh melimpah ruah. Alhamdulillah itu di daerah Cipondok nya. Anu pamen ditinggal ieu teh disaatan margi ieu mah musim panen. Sok atuh nyawa ya. Tadi kamarana ieu. Kalau urang tadi senal euy ieu mah panas kieu. Kita tinggal di China meni herang. Guys, enak guys. Cara nepi orangnya ke dia ke ngaranan leles. Jadi sumber cai anu aya di pasar Renoge ieu teh. Jadi di leles. Nah, alhamdulillah gitu China teh herang. Teh sampai nepi ka saat pisan teh paling lamun misalkan dina musim kemarau ngaletikan eta mah wajar gitu. Perlu syukuran orang teh. Sabab di dia cair termasuk alhamdulillah gitunya. Oh coba kurang tinggal itu tapi lawan sakit lobana tuh nih coba enak orang ningali iya nu disebut cekuring tadi ayah balong badag teh iya pembangunan embung ayah bahasana punten dibalik nah, pembangunan embung di ieu di ngaranna embung teh oh tinggal kurang set rek mulai ngaliwat ya sok naon heula mang urang ngejo cenah euy tingalikeun kumaha carana ngejo orang wang lanjut ngalaliwat heula ngaliwat ayo guys ngalabaralak cenah baru mulai nerangkeun tuh ini orang aya 1, 2, 3, 4, 5 jeung urang ya ieu lah personilna pangloba-lobaan ya aya masalah dina angin cenah ieu jadi pinahkeun heula
guys, jadi ya orang rek mencoba mancing ya. Jadi ke persiapan heula tah. Saya nak. Iya, asal kurang aja. Sok we tambahan deui. Ya make kenur naon euy? Kenur menang madog. Lain kenur Damil. Kenur menang madog. Naon? Ada wing tadi urut beak nya. Oh, can disetarakan. Wing mana korek Apa? Gimana usaha? Iya. Kita lagi ngusep guys. Aduh balik. Shoot, cia. Apakah ia akan strek atau malah setruk? Ini adalah peserta yang kedua, Bung. Sudah memasuki arena. Kita liwat kali. Kita nyamar mah kurang. Tah di sana tah.